Tadi daya majalana gitu aya cecean, aya papangean, pilih gedebut si ujangna, mohon sok aki-aki di mangga pagi tadi di ayah prosesi kanggo pemberian kadeder di Jepang na paling dia hiji kudu di papatahan wae tidak nyok ieu mangga kawin tak sasarengan nyai sareng siaga daya teh panginten panghalang keur dina rumah tangga hidup syariat hakikat Allah mudah-mudahan ngaijabahkan segala yang dijabah amin tuh amin tuh atuh ngajak wae dibangun teh kunaha amin ta ulah balang sok kawitan bismillahirrahmanirrahim yang epi ngawas bismillah lain ngajak wae dalin aing nu uting pitana ge lain silai dikawin Mari kudu di pepatahan aya anak-anak bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah tadi anak-anak ke mau pagaat tepung deui da geus pagaat sok pasikeun tadi ti saha gunting ulah salah poangkeun ai kupingkeun jang kupingkeun ampun Gusti kaduh aya kadeudeung kemelang Pabawur ngajak di hiji tak ayeuna aya ieu subang kasih dina jantan bojo hidup baris dikalungkeun ka hidup sok rada tungkul saeutik ulah nyiksa teh ka pamajikan teh lalaunan ulah hayang gancang teuing ripuh syah lah tarik-tarik teuing bos bari mudun ge Gusti nu agung tapi ka teu kaciri ku aing sakitu hareupeun ampun sok salim hatur nuhun mangga canak disun kening ulah aing rek ngaliuk heula ka paling dieu waasnya rada panas aing lamun nempo geus kana sun gitu lah ingat ke zaman kuno orang tak gitu pokona aing geus tilu puting ngajadog di dieu ampun entos sok aing dipanaskeun disongong
Mau luki ya? Ngangol ieu we atuh Pak. Bilih ribet eta mah. Alah, atau pun nyiksa. Nah, mereka lagi kami waktu tidur dia ge panas hujannya. Upami di dia diantawisnya air apa pengkeran. Nu cocok mah di itu doi. Ya panas sungguh. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi zidni wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah kurang pakai prosesnya seni karena prosesi adat upacara adat Sunda sok canal salah kadarna sebenarnya dimana intina dina waktu ieu kuring bagian keluarga nanti karena rombongan di Jawa Barat dinten pengkar tahkiwari nyata ngayakeun acara prosesi salamatan uge inti nama dina dinten ieu sejang nguningakeun kahayak rame ka masyarakat nu sabudeureuh khususna di ieu kekadusan Tanjung Sirah secara umum uge di desa Tanjung Sari nya birehna nya putrana Bapak Penis sakeluargi anu wasana Epi Saipudin oge putrina Bapak Misbah dua insan babarengan lamun ayeuna tos diuningakeun kieu mah moalkeun aku fitnah tungtung nama nu sok disalahkeun jadi budak ayeuna mah tuh sok sanajan ayeuna can nikah oge geus wani babarengan dina waktu poe padahal ieu upamana teh mah minggu kamari entos diresmikeun janten suami istri kumargi teu aya nu uninga margi upami teh mah bahasa bareto mah aya nikah koboy cenah kitu nya da teh apa keluarga wungkul mungkin eta bakal kena fitnah ieu mah diuningakeun diwar-warkeun bahkan ti sabeh dituna keneh tos diayakeun mangrupikeun ku hiburan ku pangaosannya intina sejak nguningakeun kasadayana wirehna jang Epi Saipudin sareng nyusi tos resmi janten suami istri intina eta atuh salajengna urang teraskeun kana acara nu maksa dina dinten ieu urang tingali wae susun acara nu dirasakeun dina enjing ieu dina raraga salamatan atanapi pacaran pernikahan yang Epi Saipudin ka nyusi ulahnya kolong teh kana waktos mangga urang sami-sami ieu buka dina acara ieu ku macakan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hadirin urang teraskeun ka acara anu kadua marupikeun seren kemeren anu bagian A marupikeun pamasrahan anu bade diduikeun ku salah sarios wakil sesepuh panggilan sok batur geus ngambek punten nya jadi hubungan dia mah tukang deui mangga bae deui daripada lain sudah dua blokna tuh Sopen bae da meureun asa ulah luar ti tetekon we aa laras teh gitu laras bisa oke satu acan ngalumangsukeun haturan wilujeng tepang sareng rombongan di pencak silat anu karadasa disumpingkeun ti Bojong Terong anu supan kepersana kasepuhan Kang Uyi haturan wilujeng tepang urang lajeng sim kuring datang saabringan saya maksad Cinereng tujuan anu sanes lintang ti Kajabi sejajajab kersana panganten pameget anu wastana jang Epi Saipudin nanging hapunten anu disuwun hempur anu ditedak dina dangat ieu sim kuring sana panganten pameget sabang mangga bae sim kuring percanten ka urang dieu kanggo istilah nama panginten ngatik ngadidik dina bidang agama utamina oge titip oge ngemutan khususna ka panganten pameget jang Epi Saipudin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. da panginten upami secara pribadi mah